Ngaranna bulan naon ieu lahirna, ternyata bulan Agustus kamari atuh Muhammad Agus. Cenah boga awewe atuh Agustina babari bae. Ternyata ieu mah lahirna bulan Desember, Desi. Boga Oktober, Octavia. Babari. Ulah nu kos kararitu atuh tah mah urusan tah mah sarua naga sarua jeung kaum Kristen, urang mah ulah. Lamun awewe Siti Fatimah, Masya Allah, Siti Zainab, kan bagus. Siti Sayyidah teh Siti teh, namun di Arab mah Sayyidah, di Indonesia mah jadi Siti. Sayyidah Nafisah, Masya Allah, Siti Nafisah. Sayyidah Ummu Kulsum, Masya Allah. Urang apal-apal ka putri-putri Kangjeng Nabi. Hiji Zainab, dua Ruqayyah, tilu Ummu Kulsum, opat Fatimah. Tuh apalkeun. Ai ka anak Oma Irama nyaho. Anak Kangjeng Nabi teh nyaho bolon sia mah. Masya Allah. Yus tereh pae teh nyaho ka anak Kangjeng Nabi acan. Bahara tahnya. Udah kan gini dongeng-dongengna jelas. Ruqayyah kumaha dongengna, Ummu Kulsum kumaha dongengna, Zainab kumaha dongengna, Fatimah kumaha dongengna. Ya Allah, ya Rabb. Anu paling mirip ka Kangjeng Siti Fatimah Zahra. Lamun Siti Fatimah lewat geus kliwat kira-kira bangsa 100 meter. Seungitna masih aya. Seungitna aya keneh. Jadi kajawan lamun Siti Fatimah tas liwat ya. Wah pasti Fatimah liwat sebab seseungitanana aya. Percis kudu di imah urang bae gitu. Ya Allah ya Rabbi budak. Masih ka mana ieu seseungitan kelek na jae keneh ieu. Gusti Allah. Nomor kedua anu nyarupaan ka Kangjeng Nabi kahiji Siti Fatimah, nomor kedua Zainab. Tingkatan kedua. Eta tangis bae lamun aya Siti Zainab liwat, Masya Allah. Nu teu apa. Pasti Zainab liwat. Tuh. Seugit komo Kangjengna putrana bae kos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Atuh pan Kangjeng Nabi maaf Kangjeng Nabi. Ieu tah kulem sanggeus kulem tuluy kesangan. Kesang makan dicokotan make kapas. Eta tal sanggeus gugah teh seuri Kangjeng enak ieu kesang cenah tah. Tuh. Eta kesangna dina kapas teh tah kapas diambean jeung misik masih kana sungitan eta. Ya Allah, eta Ummu Habibah pan kos kitu tah. Haja we Kangjeng Nabi teh pan ku katinggalina nikmateun kulum teh kesangan tak kesangna tadi kakapaskeun sing. Coba-coba ente. Bebeja ka pamajikan geus kieu lah. Neng, beusi kakak engke saregeunahun kadeuluna kesangan. Totolan cara Kangjeng Nabi. Naonna ieu kesang, aju ambean. Sayang cek cenah. Pamajikan nu geus hampir utah. Ya Allah ya Rabb. Tuluy nomor katiluna Ummu Kulsum. Ya Allah. Encan deh sejarah-sejarah naon perjuangan-perjuangan putri-putri Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, pikasediheun. Luar biasa indahna. Nah ieu cerita kitu naon ngaran Eka. Hiji pasak, asakna pasak amis. Ku naon tulangna ulah dicacak, maksudna tapaul. Pencit dina poean ka-7 mimiti sunah teh di poean ka-7 ka ditu terserah nek datang ira bogana nya ngaranna eta teh tadi lamun lalaki make Muhammad, lamun awewe make Sayyidah, di urang menjadi Siti Ahmad atau Muhammad. Pengaruh tetengke di akhiratna lamun ngaran make Muhammad atau make Ahmad
Nah iya ketika ditimbang teh menghargai ka Ahmad jeung Muhammad, kesalahan-kesalahan sakitu lobana isin ka Muhammad. Nah, mantak dia nu kuari tadina saya ngaranna Agus Muhammadan atawa ngaranna ieu Jepri. Oh, Predi. Nyaho batu sabaraha meureun teh Predina teh. Nyaho batu 3, nyaho batu 5. Aku hari teh dengan Muhammad atawa Ahmad. Iji minakil walad alal walidi salah satu asya hak anak nu kudu dilaksanakeun kudu jadi bapana 3 perkara. Nomor kahiji ayu samyau bismin hasanin ngaranan make ngaran nu bagus. Ngaran nu bagus teh ngaran Allah make Abdullah eta nu pangheulana dipanggil engke di akhirat Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf ditiheula-tiheulakeun tanu kos kitu. Aju ka sorga henteu. Ngan diheulakeun doang. Mun ka sorga mun ka neraka tiheula ka neraka. Aduh cenah nyinta aduh. Daripada nungguan angel. Nomor kahiji, nomor kedua ngaran-ngaran nabi. Baheula makan lamun aya jelema minta ka kiai. Minta ngaran cenah kiai. Gas Ayub. Daek kamu baheula mah. Saya ngaran Sulaiman, daek baheula mah. Sangar datang ka aya nu ngaran Zulkifli sagala baheula mah. Kuari mun dibere kiai cenah minta ngaran. Oh, ieu bae Ayub. Ih, emang deui. Siapa ieu teh Nabi Ayub sabar jasa. Henteu lah cenah nu sajen bae cenah kiai. Aya tuh nu sajen mah ieu bae tuh sa Zulkifli. Serem teuing jak jeung. Siapa dibere ieu embung dibere itu embung. Geus bae tuh nabi ka-7 teh saha ngaranna? Hah? Adam, Idris, Nuh. Nuh ka-3. Nuh. Ih, ulah aja kiai. Sia yang nu kos kumaha tuh? Teu daek dibere ngaran-ngaran nabi teh teu daek. Ya Allah, baheula mah ngaran Ayub, ngaran Sulaiman, ngaran Nuh, ngaran Isa, ambalah ya tadi urang. Tah, tawa ngaran-ngaran sahabat, rawi-rawi hadis. Apa salah, tafaul ngaranna. Atawa ngaran-ngaran ulama, di urang aya Nawawi pakai ngaran aku cinta-cintana ka Syekh Nawawi tanara Muhammad Nawawi. Atawa ya Syekh Asnawi wali Allah Muhammad Asnawi itu kan. Ya Allah, eta bae atau itu cedat tuban kusok urang di zarahan Muhammad Hasanuddin. Ya Allah, ngaran mah cenah Kiai Hasanuddin ieu anak. Siapa sok aju seuri heran ieu mah. Ngaranna mah Hasanuddin ieu ya Allah, ya Allah. Aju lah geus bisa ngomong ku kumaha. Aju adina Yusuf deui. Aju kumaha? Geus bisa ngomong ku kumaha. Motor geus biak sabaraha meureun motor. Geus kajut. Ngaran-ngaran atuh Hasanuddin. Ngaran-ngaran atuh Yusuf. Engke di akhirat karasa. Nungguan di akhirat angel jeung maksudna ieu. Di ngaranan Yusuf teh sugan teh perjuanganna cara eta maulana Yusuf Banten. Kadana cara Yusuf itu mah. Mana Yusuf atuh? Masyaallah. Kunaon mang Kiai? Teu kuna naon. Atuh Yusuf papan kasep eta mantak ge. Mantak ge. Ulah ge nu jadi bapana sok seuri sorangan. Siapa sok macem-macem. Guys. Ya. Yusama ngaranan wayul kok cukur rambut sirahna sabada dipencit terus sodakohan teh ditimbang heula satimbang rambut zahaban au fiddatan ketika lahir wa azana fi uzurihi ila yuladu ketika orok lahir ke dunia azan mantap ulah kamu mana bapak kolotna atau bapakna besi pas lahir ayah bapakna ngazana ayah bapak kolot langsung bersot mana speaker
Sia emang Jumatan. Teu kudu dikasapeker kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu kudu. Urang we lalaunan. Nah, katuhuna adanan, kencana komatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai selesai. Kekenca Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan hayya 'alas shalah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kage orang kudang. Usolli Allah. Asana lalumpatan kabeh. Tah, maksudnya supaya nu pertama kadenge ku celi orok teh asma Allah. Adzan. Geus giana kadenge adzan di mana bae nya teh aneh oh. Sebab nu pertama kadenge asma Allah. Ieu nu manta kuari ieu jelema teu daek kadenge adzan ka masjid. Eta begitu lahir teu diazanan. Teu diazanan. Ya begitu lahir buat begadang jangan. Atuh teu beres kan itu. Wah, ngaco ya urusan gitu. Gara-gara Oma Iraha ya. Azanan. Abeh engke kadituna teu hese deui. Sebab pertama ngadege katuhu azan kenca komat. Geus kadituna biasa. Urang sakieu ge ye di azanan, di komatan, di barhabaan. Masyaallah. Ku dedeh-dedehna urang ka anak datang ka urang teh dumadeus ka Kangjeng Nabi demi anak supaya soleh ya anak diider-ider di nu soleh mentek sing ade ulah sulit cekel kuno main gapleh diiderkeun jelema tukang main gapleh cekel tarangna atuh nempel ka di balak genep ulah sia ngabejaan bae ka sia saider-iderna bae di dieuna ge wa yuhannaka bitamrin eta teh tahnik sunnah ditahnik make korma maksudna ieu teh supaya nurut buat geus kiai teh korma atawa madu korma da kadekeun terus kana sungutnakeun 3 kali aya doana doa-doa khusus paranti supaya anak tuh coba kan untuk main gapleh sia supaya kos aingnya oroknya geus kikiran we orok ulah geus lamun aya tukang main gaple nek nyekel jangan tah jadi deuleuan-heula kurangnya deh tahnik ge sarua lamun aya awewe lamun aya lalaki-lalaki lamun eueuh lalaki ahli ibadah nunah niknya kudu ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran. Lamun eueuh lalaki awewe ge masalah nah nik. Ieu ge aya ge awewe ieu. Ieu mah ada ahli ibadah. Mun lalaki tukang main bola melulu ieu mah. Aya ge awewe masalah. Tah, awewe tahnik mah. Yuhannaka bitamrin. Kitabul Atimah wallahu a'lam.